Kadang bahagia mah sederhana ieu, lamun geus bisa seuri jeung dahar bareng hirup karasa plong weh. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi ceritana kan orang beres mandi di curug, arek langsung masak-masak dikarenakan awak teh enggeus pada ngagalibri. Nah, untungna ada teh boga alat-alatna paranti masak. Jadi kumanehna teh sakalian dibawa. Model gas portable mah kayak praktis dibawa kemana-mana oge bisa. Apalagi modelan hobi naik gunung terus ngecamp. Kompor nu kieu teh paling dipentingkeun pisan. Oke lanjut. Ieu teh urang masakna cuman mie goreng. Karena selain ngeunah cara masakna oge praktis teu kudu nungguan lila-lila langsung satset pokona mah. Soalna teh tadi nempo ada teh pupurungkutan wae katirisan. Tapi untungna ku urang disiukeun cai panas ameh rada ngahaneutan ka awakna. Emang sih lamun misalkeun jelema henteu terbiasa titiisan masok haju wae pupurungkutan, tapi ari urang mah masih bisa keneh nahan. Kanu panas jadi, kanu tiis jadi. Tapi menurut orang mah masih mending kanu tiis deh daripada papanasan mah. Soalnya orang mah tipe jelema lamun papanasan teh sok laju wae jalangar sirah. Apalagi lamun keur di jalan beuh nya panas, nya macet. Bawaanna teh greget campur emosi. Siga ibu-ibu can dibere duit ku salakina. Nah, ieu teh urang geus beres masak mihna lanjut arek dahar bareng. Karena lamun dahar teu babarengan mah kurang nikmat. Sabenerna di imah keneh ge urang tadi arek mawa sangu, tapi malah mikir deui kajauhan gak sih lamun mamawa sangu ti imah. Ditambah perjalananna lumayan jauh. Padahal mah masih sama-sama Bogor Barat, tapi kunaon kayak ngerasa jauh gitu. Apa mungkin karena kakarak meureun heueuh nya? Jujur urang mah asa ku teu betah kitu lamun teu disanguan. Apalagi kan ieu mie nu sok dipake dahar jeung sangu. Tapi emang sebenarnya gak boleh diijikeun sangu jeung emi karena sama-sama aya kandungan karbohidrat. Tapi ya mau gimana deui kan biasa dahar mie ti leuletik di sanguan. Jadi lamun teu make sangu asa aya nu kurang. Maksudna kurang seubeuh, guys. Tadi nama arek menta sangu ka adeden tapi urangna isin euy. Secara kan kakaraka panggih mah nya ujug-ujug menta sangu. Lamun menta duit sih masih asup akal. Ieu mah sangu sampai menta mah kabina-bina amat. Bisina ke adeden ngomong kieu. Ieu budak jauh-jauh tirumpin ka dieu ngadon menta sangu ka aing. Bohong kadik guys, adeden mah henteu kitu jelemana. Buktina urang ulin ka dieu ge ditelaktir. Oke lanjut. Kadang jelema mah butuh pisan kenyamanan jeung kesederhanaan. Cukup ngadahar mie bari dibarengan suasana curug jeung babaturan nu teu loba gaya kieu nyamanna luar biasa. Ningali babaturan seuri bari bareng gayem aya rasa syukur nu teu bisa dijelaskeun guys. Karena loba pisan kanikmatan nu kadang urang poho nyukuran. Nah, adeden ayeuna mah rada cenghar-cenghar teu pupurungkutan. Soalna geus diisi nu haneut-haneut. Kitu horengnya lalaki mah lamun dibere nu haneut-haneut langsung lingas jalinger. Oke, bye bye, see you next vlog.